Pun sapun sampurasun hampura ingsun agungna kakaruhun jembarna kanu maha kawasa kasunan ibu kasunan rama kaibu batin karama batin kagustina kanu maha kawasa kasadarik opat kalima pancer kasadarik anu dua anu sakalahiran sareng abdina kagustina kakang kawah tali ari-ari kagustina kakang kawah balikna teu hilap ka diri abdina sing caang sing mulia sing dienteungan nyanggakeun pangabaktos saripatina ka ibu saciduh metu karama saucap nyata nu ngagegeh alam pajajaran nu nanggeuy cahaya bumi cahaya cai, cahaya senu, cahaya angin, nu nanggeuy dunya baranak. Ka Gusti nu Maha Kawasa, ka Ibu Agung Karama Agung, ka Ibu Panca Sakti, Karama Panca Kawasa, nu ngadeg di buana panca tengah. Cag rampes, rampa salira. Ngacung atuh Sri. Bas ngacung heula atuh. Tah kitu. Turunlah setting. Good. Lagi masuk. Oh, so this is the style from Buni Sari. Buni is called silent. So Buni is the same with silent, and it's silent because here you twist it, so you make it silent. And then Sari is core, so this is the core. So that's the philosophy of the headpiece. Okay, good. Then, if sometimes you open, you can use again. And you put again. So if you do it correctly, you can just take it out and then put it back. Because it's already tight at the back. So it's firm already. Sekali lagi, tentunya. Sekali lagi. So it's Five times again.
Abdi orang Bandung, Abdi Asgar asli Garut. Aku mau pisang. I'm living in France. Friend. Yeah. What? Yeah. This is called Saint-Denis-Provence. Like the brick, the wall are in brick, and there is a lot of ties to make the roof. So there is a big terrace. Yeah, and as it's very hot, there is a swimming pool. You can swim there. Yeah. So this is my house. Modern house. Yes. Okay. Thank you very much. Guys, Fine. so we have two types of homes in Afghanistan. The first one is modern mud. It belongs to my friend. Okay. As you can see in the picture, we have a yung uklap ko, yung ahayog mapayalampah. Anong dapat? Kampanang balong tujuh abang. Bah pilih terus naruh terus bah pilih narajang alat paliat narajang alat. Napun orang itu keluar. Yang berpapatan cerita ini pipastinian di mana bicarita ayah di kahyangan. Ditumbang kemanapun di badan besar tangan di denda. Di jalan gede dibuka penuh libat. Tanpa ilmuna, kuno terang bijaksana, kuno rancang ediatan. Dibuka peting halan, mulut dilakon ke. Pun sampun, kasan mungkin, kahanap kasan biasa. Atukan lalangnya putih. Pangeran kalang sifat rohana serang wani rohani taya sirupan makedak makeduk nu cari tiroy lepi kapangeran cinta rasya nurgaha nuratu galeng sim habis sedap pengicuan aku mengasal Nabi Rasul, mengasal Nabi Muhammad. Sumping ku keresta Nabi, dongkap ku keresta nu kawasa. Aku sumping kapayunan gatna Allah anu maha Rahman Rahim. Rahmatullah. Payungan Allah Maha Rahman Rahim. Dunia manis maning menyan kukus tadi jaya nampi asup karaga pati. Kasayang trigantungan andalan sang yang jaga.
Amit kan kagungan winu 4 tahun 8 bulan 12 kapoean 7 kadawuan 5 kana waktuan 2 atuh si mabi cedak pamicun kanu tua kanu anom kanu tua landang sareng wadon sarena parantos kumawan tuun kumarios ti payunan para kulawan di sadaya aku pamicun oge kaperang sareng kapeting ka bumi sareng ka langit aususna kanu ngagegeg ya kantor sadayana sarehna simpuri ngajajarkeun para sajarah anu baheula anu ngaduhan ieu tempat. Pamicun kan kieu gaib ka para demat demi. Sareng kanu asalna gaduh ieu bangunan. Anu kakumpulna sungging barang bangkala bang lalana. Ayeuna ditraskeun upapana ngatur dina sagala rupiah pamasaran utamina kokeun ieu pangikeun bangunan pamuja sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala mun dikarajah kawasa Burbel bakaling lemah, burputih bakaling langit. Belag bumi kalawan langit, belag manusia kalawan setan kukarsana Allah Subhanahu wa taala. Jakamuni kapuna kuraja pamuna. Atuh pamicun ka Kangjeng Nabi Khidir, Kangjeng Nabi Sulaiman, atuh Kangjeng Nabi Muhammad. Sarena saja numbalan lemah susu penuh ngalampahkeun lembah. Pangeran Dipati Surya Kantana Camat 1887 negara Bandung. Aku Kabupaten Kota Bandung, Kecamatan Kota Bandung. Khususnya anaya kantor Universitas Parahyangan Bandung. Jangan kami sabudayana anu parantos. Kapancara kacana pria sinter kapiangan anu kapancara kasabanagara sarena dina parantos diwaris bumi 7 langit kalawan langit 7 bulan sadayana sabumriang alam dunya geus kabogaan wawaki Ipelik sang kuning cara putih anu datang hati anu aya disirahkeun kasang gulung putih nu datang hati girang sampai tujuan gulung putih anu datang hati girang untung tahu sungsang sang ratu kembang ya aku ngaran sama karaden pada anu aya disirahkeun karaden ibu hidayah pulau amaya dia pulau pasir aku kesangaran tutek tahun nih karena mula lakina
ratu bang-bang kolear nu aya di jero kayu. Sang ratu kadang nu larang nu aya di dahan kayu. Atuh sang ratu cung liputin nu aya di pucuk kayu. Sang ratu lemak peteng nu aya di akar kayu. Besing aya anu sanes bising aya namung tangtos anu karumpak, anu kadupak, anu kaleyak, anu kaedak. Atuku padamelan ku basa-basi muka pola manusia. Angin la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sabab kula nyao ngaran anjeun. Sang ratu bagus sekali si menang bawa ngaji di istan palias kanu kasadayana. Aku sih mati sebab pamicun. Kanu hirup gaib kepala. Anu sadayana aya dina utusan Allah Subhanahu wa taala. Harus bisa. Selanjutnya Pamicun kanu hantu anu aya di tidun. Kasang ratu surga mulung. Aku anu di tikulon. Kasang ratu surga sada. Kami cidikal kasang ratu surga paksa. Aku anu kanu di wetan. Kasang ratu surga pasti. selanjutnya Anu niti dikumpulkan di Mas Ageng Rantang Syari. Anu niti dikulon. Kaeyang sungsang sang kabuana anu retahna buluan. tapi sabwa Atuh kanu niti dikalar ka ibu inang sakerti hukum pulugul jaka paksa. Atuh anu niti diwetan ka Maha Prabu. Kabuana anu pasok kang cantik adalah Pak Pamarsadan anu awon. Sang ratu mengerang kasih, sang ratu parapat barang. Aku bila aya guna anu teu kagunaan, bila aya gawe anu teu kagawe pun anu kasyukur. Diluhur sausiap rambut anak sausiap dapat. Pamugia tetap aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kum ta'ala subhana subhani robbana robbani. Jabaruti subhana panita jaba. Wabah syamu pana syamun kodar syubau syubau kuku maragani syumsyam. Kunhu maragani syumsyam panur ati jalma. Aku turing sakti manusia leuwih kawasa dirasakeun Allah. Bapak susah sudah pulang hati mulang kana catang. Tapi nak Rasulullah kapal. Sana sadayana. Kakesaning Allah anu Maha Rahman Rahim. Atuh wiji di Gunung Alibung. Atuh ikan kadua di Gunung Sumbing, kaping 3 di Gunung Laras. Atuh kaping 4 di Gunung Semar. Kaping 5 di Gunung Jati, kaping 6 di Patakunan.
Iki kalimat istan, alias istan. Iya, beres. Salam. Allahumma putra giling. Kumiling tasaking kidul. Babangat raja iman pangulangkan kapal kidul besi ngaya anu jail hirdengki ti palih kidul. Oh, balas pisan. Semuanya. Allahumma putra giling kumiling tasaking kulon. Beres. Pangulangkeun kapal kulon besi ngaya anu jail hirdengki ti palih kulon. Pulang ke aku. Salam. Allahumma putra giling kumiling atas saking kalet pangulangkeun kapalih kalet. Oh, Besi ngaya anu jail hirdengki ti palih kalet. Allahumma putar giling gumiling kasaki wetan. Pangulangkeun ka paliwetan mesti ngaya anu jail kering di paliwetan. oh iya betul. Allahumma putar giling gumiling saking hanap. Pangulangkeun ka palihanap. Mesti ngaya anu jail di palihanap. Pulang ke anak. Allahumma putar giling gumiling saking luhur. Pangulangkeun ka paliluhur mesti ngaya anu jail kering di paliluhur. Keluar. Cekap keluar. Aku semangat urang apa palias urang. Bokor. Palias jalan kidul. Beres. Saya hidup patunan nambah kapona larangan. Bokor. Maaf kala zaman perang gigihan. Basi nama wang sitan kini jadi lama. Beres. Akhirnya punya paraluan tidak cuma hampuran. Itu kasewa ahwatos. Alun palias menyerah tukalet. Beres. Tadi tujuh paturunan nama kebun larangan. Oh, beres bisa. Basi nama wang sitan kini jadi ibu. Beres. Akhirnya punya paraluan tidak cuma di hampuran. Aku bosan panuntaran siapa kan? Disuarakan ngomong, disuarakan bahasa Beres. Cuma lemah karena memenangkan bapak-bapak saya. Beres. Aku kan alif syukur. Satu tu masyarakat. Beres. Aduh,